Kasep nu ieu ge. Naon teh ai tadi cenah ngimpi. Hafal we kana Kasep mah. Tadi na ngimpenan teh jauh ti nu ieu. Moal boa dulurna ieu teh. Asana mah ieu mah dicero pisan Wah, biji ieu. pisan atuh. Nek ojon. Hapunten kasun nyebar hampur tidak meninggalih dari pamrih. Walatan kula trojok tan palapan teu seni berarti anggala ati eus kada pacengan. Tidak naon. Sareng misaha ka dieu. Kairing ku para senopati ti nagara Maespati. Malih disarengan ku para kawan. Alah. Mangastra juga. Yang Halo. Hei. Dewek kucilentang sanes lantung tambuh laku. Lantung kaula air 7 luntana kaula air saja. Nya maksudna dina waktos air pisan kaula teh seja nyangakeun serat sabda pitaken kange tuang rakabok saira nyaeta Dewi Citrawati kangge dunungan kaula Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu ti nagara Maespati. Kara tarima batalkeun bolaikeun anu lian bolaikeun. Langsung wae nya. Keheula. Tarima nu ieu tarima geuning sapagodo sareng impenan ajak lai. Meni nyosor. Malum da aya nu keur kasmaran mah kitu. Nya. Nya. Tong boro nempo anu sakieu kasepna adalah kalakai sau oyag gue jika kabogoh ngagupaya. Oh, itu. Sasakan plek motor ngagawir nya. Naon? Anu keur kabayangkeun mah kagoda mah heuh nya. Kumaha gitu Kang? Lain keur ngeunang ge molohok we. Kang, naon plek motor ge asa coklat cenah. Aduh ampun teuing. Tai kotok ge asa sambel. Aduh aing Eta saja jalan suara dijeritan wae Kang. Masalahna ceuk tidak segampang membalikan telapak tangan. Eta pisan. Dek nutukeun kahayang ajeuk mok gira tarima pangalamarna Arjuna Sasrabahu kumaha tepatna raja-raja anu salawe nagara. Sakumaha teuing kuciwana, sakumaha ting ewetna, sakumaha teuing murkana. Laras. Ditarima nu ieu nu itu kumaha. Kitunya. Saupamana sampean Bang Sumantri atau panglamarna Prabu Arjuna Sasrabahu ditarima tan wande di negara Magada bakal timbul huru-hara moal buah jadi lautan seuneu mah. Oh, gitu. Dupi maksud saya sakumaha nu geus kauning aku sampean meureun katempo katingali ngapayasakna para raja-raja di saluareun karaton di alun-alun ngantosan kaputusan kaula eta teh lain rentul jika patung eta teh ngadaguan kaputusan kaula keur pada ngalamar. Oh paingan atuh halarese lumebet ka nagara Magada ka karaton Magada teh. Jadi kuseur teuingan anu ngalamar ka ajak muk Dewi Citrawati. Oh, saya upami gitu. Dupi keputusan saya
bingung nu teu mage tungtung susah nu teh hingga diterima ieu nu itu kumaha Oh. Wah ya Den. kumaha tuh Den aya solusi nah kitu Cing sugan atuh gan aya bolong bong 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 gitu. Nah, sugan aya nu bolongnya Kang. Sugan anu bolong gitu. Ya. kieu Prabu Citragada pangapunten sanes ngalitkeun sanes ngapeskeun urang Citra urang Magada upami sayeuti loba nu ngalamar tiunggal madhab wayahna kedah diayakeun saemara we Eta. saemara Nah, solusi ya Teh. saemara ke dalamun saemara beneran kudu aya pamugna kudu aya jagona sabios kangge jago pasrahkeun kaula Bang Somatri nu baris padang dari jago di Tegal Medan dan Naraga Blabar kabar wah halus ieu budak dieu Wah niannya. waniannya halus ieu mah budak teh besenteng ora keneh naon mah dun Ke atuh teh mah keur memujuhna buta tulang buta daging nerwok. Ah gitu. Buta naon Kang? Merobok di segala dahar. aduh bagja kaula Reus ya. upami salira panjenengan kagungan emutan kalayan kaputusan salira dibarengan ku ikhlasnya kaula ikhlas ridho saha jalma nu bisa mecakeun dada kiwa tengen dugi ka patina Bambang Somatri pak eta nu bakal ngaboyong Dewi Citrawati ngaboyong Putri Tiragara Magada waduh nuhun upami kitu salira sanggup jadi sanggup ke dupi anu jadi panitia mah bedieu we urang dieu nyangakeun ka Gusti Patih mangga atuh upami kitu mah Kakang Kartawidya mangga salira anu janten panitia geura umumkeun baik geura tulis geura catet geura daftar saha nu mikahayang mileuleungkeun ka Ajeg Citrawati kudu bisa ngelehkeun Bambang Somatri lamun bisa ngelehkeun Bambang Somatri pek eta jalma bisa ngaboyong putri nyata Ajeg Gembuk Dewi Citrawati saya Gusti danget mana pek geura wawarkeun nyatana di alun-alun Karaton Nagara tutas rampung pangandika ieu bade diwawarkeun ku kula mangga geura laksanakeun ayo Den geura siap-siap Aden Bambang Somatri baris janten serapan unyuk semangat pangan pati Gusti Patih janten ketua panitia Saemara. Ya, aya Kang. Ai abdi janten naon? Mending jadi bendahara Kang. Baik Mang Cepot jadi bagian konsumsi. Penuju deh mah euy. Kang,
Naon? Mending jadi tukang teuing, Kang. Aduh. Padula tukang tonggong we euy. Mending tukang teuing, Kang. Ada tukang teuing. Tara kabagian. Dikebrus tukang teuing, Kang. Urusan konsumsi, urusan perbeuteungan. Nah, Ka dieu nayakeunana. Nah. Mangga atuh ah, permiosi. Mangga. Asa paur ajengmu jika nayu moal balak talaksana ulah cangcaya rai ulah nama kitu cangcaya kumaha lamun sumantri kojor kumaha lamun sumantri kadeseh beh dituna paeh kumaha tanggung jawabna tanggung jawab nanya. kumaha tanggung jawabna beh dituna meureun cita-cita jeung muk teh malaksana Moal sadaya lagi bakal ararele. waduh Optimis ya. abong kena nu berkaedah namanya hayu atuh jeung Jalma usik kukusina, jatuh kusina. Jalma usik kukusina. hayang naon wae anu geulis lamun daek ka akang tanwan dek ku akang bakal dijumponan ai tong poro harta banda emas picis merinci hai najan ayak pangalakeun panon poe ku akang dipangalakeun ayo wala pariapan Yang tinggal supa Jangan lagi penyungan Yang akan sopang matik Kesadaya Terlalu dengan teriara Ngayunan musuh nucureng Ngayunan musuh nucureng Mangsana dihana peperangan Tegali dikente bingaban Sadu mundur patra mola Odewan sengkudu Sing sareng sing apa kekasing Sing sareng Ulang kajojo nanti Sareng kudu di kami
Sidragana lamun tepikeun ka sore ieu san aya kaputusan nyaho-nyaho negara magada depak we kaula Prabu Jongir paksa tijong gerba Raja Berat Benghar Sugih Bakti naon deui anu kudu ditungjung kaula pasrahkeun we ka kaula putri teh teu bisa kitu euy emang nanjeun wae nu aya ka Citrawati satata pisan jelema teh sarua hayangna jeung kaula ye da eta mah dipikir-pikir Citrawati teh memang nyada geulis. Saumur-umur nyunyuhun hulu karek mangeh nempo cit awewe anu geulis. Yayang Citrawati akang ieu aa antos engke di kursi pelaminan. Oh,